Ngedoreksakeun anjing capek jeung naon ka bagong mudun. Aya anjing. Anjing. Aya jeung. Anjing sinana ka mana anjing? Tunjuk bobo tinggalin di halap. Ieu mah euy. Terus ya. Gerung-gerung sih ya. Hah? Iya pak. Mana aku naon cerik? Antar aing di udah. Nyetet hurung menurut butut. Cocok antar aing atuh. Sok salah tuh, bukan hurung. Gamjon, mandi, naon kari apel. Pemotoran. Pakai gawe kieu mah. Anjing aya kopi cuaca lah dinaheun halodo ya. Pemotoran kana motor si Granon. Tak ajak sunana. Aing urang gawean. Anak soleh ieu mah euy. Ajak sunana ka leuweung semogok si Granon. Rokok tanpa kopi bagaikan ambulan tanpa uyuh-uyuh. Penggawean. Anjing. Nelpon saya. Halo, nak. Milu. Oh iya dek apa mang? Kumaha? Engke deui lah apa mah. Konangan di Pak Kades. Ayo konangan. Dur. Siap. Ayo. Ayo gawean. Baik apel mah pandangan heula baru minta dahar kabayar geus gaya dibawa ke kebun. Gaya ya euy yang konangan. Eta bi bade kadinya balik konangan sareng Pak Kades. Ya siapa tuh? Ieu tos gaya kieu atuh tos kaset meungisan. Wah, ini heuh. Nah, ojek konangan sikan udek ojek leuweung. Dengikeun heula. Teu Pak Kades, urang ka leuweung heula bari momotoran tanggeus di leuweung. Urang ka uleman. Tebalik kan geus gaya ulin ka kebon, pembelaan apel di cancel. Baru rek minta dahar di aja. Engke deui. Teu Pak Kades, ka leuweung bari momotoran. Dek melas kakak kayu balik karena yang kasep sekalian balik ke kebon jeung Pak Kades kauleman mandi deui atuh aing sok mandi we di ditu balik tukang nguluntuh jadi poho deui sok tutup bibitna poho bawa gawekeun nyanyusakeun mau ngajak dahar ariteun ngajak ripu bawa balik mandi bebal mulut truk we ku aing bejakeun Pak Kades. Ngedoreksakeun anjing capek jeung naon ka bagong mudun we ieu mah. Sok engko mulut truk jeung mudun deh hayang kita jong lawuh we di Pak Kades. Pak Kades. Ya, dipelakeunna di sebelah mana? Belah itu di ujung gitu, di ke ujung gitu. Belah itu. Iya kan nan bibitna saya bibit nanti di dagoan eta barudak teh cenah ka dieu mawa tadi teh kurang teh dititah. Jabadak alem ya Pak Kades aduh. Yuk. Alem yuk. Eta kacamata buka kacamata. Oh kacamata. Wah benar penras ya. Capek anjing simpen dulu ya. Gorong. Pares. Ajeunana gaya. Kesep-kesep deui ka mana? Sarwana. Nyawa aing teh diajak ka uleman ngadon diajak ke kebon. Ieu aing penjidina Pak Kades maneh sok bawa. Heeh. Di sebelah dia di dieu. Bantuan aing nana. Kubu ku sorangan jeung capek jeung naon. Ayo. Berangkat yuk. Anjing teh itu teh ieu aing. Kira kawenanganna ieu teh Dikenal ka jenana Pak Kades. Urang gawe. Cocok kubur. Ya. Mana pada ngomong yang dibantuan atuh. Pengasinana Pongos gaya kieu. Kebenarannya kebenaran. Ira kawenanganna geus si kebonnya wihna. Dari bawa jalan. Magrib ke magrib. Itu ruang.
Bangunan asa kana kokot. Oke. Buru lempang na. Kalem atuh. Capek jeung naon ah. Ngona iraha. Nah. Naon? Urang enak menghala bensin. Maneh mah kewe mani deui wae ke. Bullshit kayak mantan. A few moments later. Aduh, kapan aku ngerasain bahagia seperti orang lain? Kemananya nih uling ka Lebak aing mah euy sugane aya nu ngajak ulin atuh pentap-pentakeun udud jeung kopi. Apel teu tulus. Off-road motoran. Anjing panggil jeung sinana ieu mah ayo. Kok aing gawean deui anjing urang bawa karbon. Kemana? Jadi keundangan? Jadi yang setelan kieu. Setelan gitu keundangan ojek kebon. Dek milu kawana. Ada sih mana dahar. Sini gawean deui. Ada selesai di lokasi. Ayo. Mentar kok. Cing. Mana nih? Motornya mana? Ada enggak gawean deui? Moal cicing kalau takuan. Sok-sok atuh. Aya. Anjing. Butut anjing. Ayo motor antik. Kilaun. Anjing butut. Jangan deui. Sok mana nih lu? Aya. Anjing. Aya jeung jeung Terus teuing kira aku atuh teh setelan kelas kieu geus gaya. Urang mah resepna anu klasik. urang mah geus kasep eusan. Anjing si mau usaha we ganti deui lah. Euy sok atuh mana? Aya. Geningan. Urang ditiup di mana? Anjing budak siapanya. Ganti deui. Ganti atuh loba lieu mah. Bonge goblok. Motor kieu wae ge. Oh, da jokna potong. Ya, sia. Ayo, Aing ngeresep anu klasik. ayo. Teu kieu wae. Sok-sok lain loba baceo atuh. Lila. Ayo. Anjing, cekai kau be. Anjing, kita jatuh cinta, jatuh dari motor, aing mah. Anjing, ayo aku ngajak ulin ke gawean, dirag-rageun ningakeun goblok anjing. Anjing, sinana ka mana anjing? Anjing bobo tinggalin di handap. Ieu mah euy. Kamana sih Nana anjing? Kalau gitu mana buat? Aduh, tinggalin sugan gitu dina jukut-jukut anjing. Aya wae si Rabi. Aduh, anjing Asia make molor di dieu. Molor anjing ningakeun aing gagrag keudi gawean ditinggalkeun. Make turun di naik deui. Mana? Waduh. Ngeusan anu hajatna oge pagades oge harus balik teh heula. Terus balik lah. Si mau nyemak agak turun sorangan. Terus ya. Terus ya. Hah? Iya, Pak. Gerung-gerung. Mana aku naon cerik? Terus ya. Ya, euy kabur anjing. Turun sia. Coba. Turun. Pada man sia. Budak sama nih. Budak sama nih. Semua budak. Oh budak. Henteu teu budak abdi mah. Budak saha? Budakan. Mana apa? Dia boga tanahnya saha? Buka apa? Mana apa boga kebon dia saha? Saha? Apaan boga warung saha? Saha? Kurang nanya. Nanya. Tanya. Woi ngatuh. Di situ apa? Tadi dinya kurang bejaan. Saha tuh? Saha? RT di teh Junaidi. Oh, Nu boga warung ieu teh mah ada. Oh, Nu boga tanah teh ieu teh Mang Aban. aduh, apalan si bapaknya? Aing mah ngaliwat tungkul. Oh, atuh sarua jeung urang. Cik ini teh. Sia semua ngomong. Kumaha?
Aduh, iya mata yang gua mogok segala nih. Dak ulin. Anjing. Ih. Ngeten naonna ya teh parem. Ya nah gitu. Omean lah gitu ka bengkel sugan aya di hareup. Antar aing diudah. Nyata urung motorna butut. Cocok antar aing atuh. sok salah heula tuh, bukan hurung. Anjing, goblok motor jeung kalah aduh. Tolong ngalah goblok jamat udah. Anjing. Ya tah anjing. Aing mah jengok stroke deh apa cincinana mah cincinana apa sih jengok stroke segala gane atau aya daripada saya kita cai anjing ya sapas nih wae nyamogok aduh iya ya berak minta cai Mak, sehat kan? Siap. Aduh, sugane beneran. Aya lo ieu. Buka rokok jeung cai. Aya cikopi milik ya. Ya siapa? Ya tuh. Pak, Halo di mana lo? ya dasar jajat nana nyukruk Pak. Pak, aduh, cai Pak. Cai naon? Daerah. Aya cai mah. Yang nyunkan jeung sipna Pak. Aduh. Aja nyari bentar cai. Ngarokok. Ya, daya. Haus sampai ngarokok sih mah alus banyak. Mana geus kesadar can lo? Ya, jangan korekna bae. Sok, Korekna. Pak, Itu balik. Toram Trail Adventure Acan anjing iya ini teh semangat. siap lilinnya heula mang Ayo lah tin nyeri wah. Itu lah gas price. gas bra ya Gas price. Mang nyantai lah. Ketua. Toram gas bra gitu ya Orang. Sunda Barbar 0 kilo gaskun Trail Adventure Bandung versus Sunda Barbar 0 kilo gaskun bray jangan lupa pokoknya mah jangan lupa subscribe tonton kami ya